lemah masantren can melalui khususiyah ge geus diinkaran kakarak mondok doang jadi pergunjingan. Aisyah Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana? Oh, masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang, bari sakola tante di pasantren modern apa salap. Aisyah Asep de ka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Oh, tak budak masa depan suram si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang geus diinkaran, dinaha-naha. Urang lembur bingungeun zaman internet masih masantren. Masantren salapi de ka rumaha sia hirup ka hareupna. Boh budak. Mun deuk masantren modern. Ulah masantren salap, ieu mah masantren salap. Ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia kajeun kumaha ge. Mending mun aya motor namun eueuh. Ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren. Eta kakarak masantren doang ge geus litun karo. Beladieun si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok wae. Terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Kuari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan kekedeng deui mah Junaidil Baghdadi. Aduh, si Asep hebat jasa ya. Kuari dihitung-hitung teh geus 10 tahun. Beuh, luar biasa. Lamun muludan nyana protokolna, nyana sambutan pribumi, nyana kabeneran eueuh kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jahe teh si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan. 15 tahun nyana masantren. Awewe arembungan. Keur mimiti masantren umur 15 tahun, kuari masantren geus 15 tahun, can rencana kawin cenah geus 30 tahun. Uis geus mulai aya. Tawaran kawin can moal wakah heula. Emang kunaon? Lah can hasil maksud cekeuna teh. Waduh. Jasi atuh sakitu bang geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur, tapi jeung nu bisa mah aing teu bisa. Neuk naon tuh? Neuk riyadhah. Bener ya tereh Junaidil ya. Neuk riyadhah cekeuna ieu. Ka mana ka Gunung Karang? Wah jadi dukun ieu mah ieu. Mulai nyana kuari mangaheyeuk dina ilmu batin. Neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih jelek kebeneran aya. Terus kunyana diolah zikir, terus bae datang ke tijahar, datang ke kopi, wulu mulai baju na cumplang campling, litun karo. Asep, aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup. Kunaon? Atuh kopea sia mah beuh budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad. Sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui. Di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya ondangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain cepit atuh jama kesupuh para rugus sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur riyadhah nyana teh keur ngawarah batin nafsu. Terus jadi pergunjingan. Sep, hirup tuh kudu bergaul, ngaranna ge makhluk sosial. Waduh. Coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di pabuaran. Orang nonton golek yuk. Aya orkes deui. Henteu lah, henteu bae jangan mah serba henteu. Gaul tilok sorangan bae. Waduh, mantep jasa. Indung bapak lagi geus bingung, Sep. Aing maneuleun sia asana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu kadang-kadang aing maneuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah
anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan Aisyah deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh budak sep aing mah asana muringis ngadengesna muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah-Allahkeun bae wah sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malelengkah deuk lompat bae si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh timiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus masyaallah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ya budak bujal kadang-kadang kadeule aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjal nya sial aing atuh sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cerdas sok aju nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ieu ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat pan tadi Asep ditu keur diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ke tukang kopi B ya ayo tadi tuh ngopi ya tira ti isuk jangan nama ti isuk heran aing ka sia Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo tuh orang balik henteu anun balik kalau mau di dieu bae henteu ayo ieu kaje dia naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal henteu ayo ieu babareng aing bareng henteu ieu moal manuk di dieu bae radan oh teu jadi geus begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakeun coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadiana ira ja asar ge di dieu ji sial urang si Asep kumaha ieu lalakonna wah geus mulai tah ieu cumplang camplingna geus kaliwat 2 hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon teu laku ayo bah supaya yang laku bae gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tanah tuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanah mah ese cenah yang musuna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu geus ulah geus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai ayah seminggu kan Waalaikumsalam Sep iya telaku-laku pugu iya naon pula umur saya 30 can kawin sarua teman lain gitu Sep sokan sarua gitu atuh sarua masalah
Henteu mah minta doa anu bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah aya tung geus teu kudu kawin lah henteu mah yang doa anu bae anak aya kade ciduhan we cain poh tah geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa kuari seceduh metu sakecap nyata anu tatadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab Malende ya kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh nu hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna tersep kuari paling cinta nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na bae kuari embungeun nah ieu lah nu mantak disebut nakirah maksudah awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah lantaran geus aya siril khususiyah kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususiyah baheula mah manehna kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantek dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunya ja dunya mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunya nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunya kamari masih itu ngabereleng mobil nandek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 nah tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan be etalah dunia nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh kanu nyieun dunia bae geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus